Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Lukas. Rebuan jelema karumpul deui pasasedek nepi ka silih tincak. Sabot kitu, Yesus ngalahir ka murid-murid. Sing waspada kana ragi urang Parisi, nyaeta kana kamunapekanana. Sabab naon bae anu disamunikeun bakal katembong, rasiah naon bae bakal kaboker. Jadi naon bae anu kumaraneh diomongkeun dinu poek, bakal kadenge saterang-terangna. Jeung naon bae anu kumaraneh diharewoskeun rurusiahan di kamar anu nutup, geus tangtu bakal diuar-uar. Jeung deui batur-batur, ulah sieun ku tukang maehan. Jelema mah ngan bisa maehan raga badag, teu bisa leuwih ti kitu. Kami rek nuduhkeun ka maraneh, saha anu kudu dipikasieun. Nu kudu dipikasieun mah Allah. Allah mah kajabati iasa maehan teh wenang ngalungkeun ka neraka. Sakali deui, mantena anu kudu dipikasieun teh. Manuk piit 5 dijualna teh ngan laku kana duit pangleutikna 2 gebleg. Tapi sanajan kitu ge ku Allah moal aya anu dilalikeun. Malah buuk sirah maraneh ge kumantena geus dietang. Jadi ulah salempang, maraneh leuwih hargaan tibatan manuk piit. Kami ngabejaan, anu ngaku ka kami di hareupeun umum, ku Putra Manusa bakal diaku di hareupeun para malaikat Allah. Sabalikna, anu nampik kami di hareupeun umum, ku Putra Manusa bakal ditampik di hareupeun para malaikat Allah. Sing saha anu dina omonganana aya kecap anu ngalawan ka Putra Manusa bisa dihampura. Sabalikna, anu ngagogoreng ka Roh Suci mah moal dihampura. Lamun maraneh dibawa ka imah-imah ibadah rek diperkarakeun ka para gegeden atawa para pangereh, ulah sieun teu bisa ngabela diri atawa bingung pi omongeun. Sabab maraneh dina waktuna bakal dibere pi omongeun ku Roh Suci. Ti jelma loba aya anu mihatur kieu ka Yesus. Paguru, mugi pangmepelingankeun pundulur supados daekeun maparin bagian harta titinggal pun Bapa ka abdi. Waler Yesus, baraya. Nasaha anu ngangkat kami pikeun ngahakiman atawa ngabagikeun warisan antara aranjeun duaan. Sasauranana diteruskeun ka sarerea. Kahade maraneh ulah nepi ka boga sifat sarakah dina hal naon bae. Sabab hirup jalma teh saknyana lain gumantung kana hartana, masih sakumaha beungharna oge. Geus kitu anjeunna nyarioskeun ieu misil. Aya hiji jelma beunghar, boga tanah sarta meunang hasilna loba. Seug mikir dina hatena, eueuh deui tempat jang nyimpen ieu hasil tanah. Kumaha petana? Bener, carekna ngomong sorangan. Gudang-gudang anu aya rek diruag. Rek nyieun anu leuwih galede jang nyimpen gandum jeung sagala harta banda aing. Geus kitu aing rek ngomong ka diri sorangan. Heh, jelma bagja. Tah bekal hirup teh sakitu haradena. Tur mahi keur sababaraha tauneun. Pek geura reureuh, dahar, nginum, nyenangkeun diri. Tapi Allah ngadawuh ka manehna. Nu burung, peuting ieu nyawa maneh rek dipundut. Kusaha engke dipimilikna eta dunya berana beunang ngumpulkeun pikeun sorangan teh.
Yesus nutup pilahirna. Tah kitu jadina jelema beunghar keur sorangan bae, sarta lampana henteu sapagodos jeung pangarsa Allah teh. Pilahirna deui ka murid-murid. Kusabab kitu maraneh ulah salempang, sieun teu manggih dahar pikeun hirup. Sieun teu boga pakean pikeun awak. Hirup teh leuwih penting tibatan dahareun, awak leuwih penting tibatan pakean. Tenjo manuk gagak, tara pepelakan, tara ngumpulkeun parab, teu ngabogaan gudang atawa leuit. Ku Allah teu kendat di paraban. Maraneh leuwih hargaan tibatan manuk. Na bisa maraneh numbu hirup barang sakedeung ku kasalempangan perkara eta. Lamun ku soal anu sakitu leutikna maraneh geus ngarasa teu sanggup, naon gunana salempang ku hal-hal sejena. Tenjo kembang bakung kumaha jadina. Tara digawe atawa nyieun papakean. Tapi sanajan kitu ceuk kami, Raja Sulaiman anu sakitu beungharna oge, panganggona eleh alus ku eta kembang. Malah jukut, anu poe ieu aya, poe isuk geus beak diduruk, ku Allah didangdanan alus pisan. Atuh komo maraneh mah moal datang ka teu dipakeanan ku mantena. Ipis pisan maraneh mah kapercayaan ka Allah teh. Mana oge ulah bingung ku soal dahar jeung nginum. Anungan malikiran nu karitu wungkul teh umat anu teu anut ka Allah. Rama maraneh ge uningaeun yen maraneh teh butuh ku anu karitu. Tapi pentingkeun heula hal karajaan mantena. Sagala kaperluan maraneh mah tangtu ku mantena diurus. Maraneh anungan saeutik ulah salempang. Sabab rama maraneh sukaeun maparin berkah ka maraneh ti karajaanana. Jualan bae babandaan mah kabeh. Duitna sidekahkeun kanu mariskin. Tuluy kudu boga pepeten anu awet. Paranti nyimpen harta anu aya di sawarga. Eta harta moal aya sudana. Moal bisa aya nu maling, jeung moal dihakan kurinyuh. Sabab ti belatna hate teh ka tempat harta. Sing caringcing pikeun yang hareupan sagala hal. Sing saged barang pake pikeun digawe. Jeung lampu kudu terus hurung. Lir upama gandek nu keur nungguan dunungan mulang tinu hajat kawinan. Sangkan ari dunungan datang ke ketrok, bisa buru-buru dipangmukakeun panto. Untung gandek-gandek anu ku dununganana kasampaknya raring jeung caringcing ngadago mulangna. Sing percaya. Dununganana bakal singkil jeung nitah supaya maranehna dariuk tuluy dilaladenan. Kacida untungna lamun ku dununganana anu mulangna tengah peuting atawa janari, maranehna kasampaknya raring jeung caringcing. Jeung ku maraneh tangtu kacipta, jelema anu geus nyahoeun yen imahna bakal kadatangan bangsa tangtu taki-taki, supaya imahna ulah kaasupan. Nya kitu maraneh oge kudu caringcing ngadago pisumpingeunana putra manusa. Sabab pisumpingeunana teh dina waktu anu teu kasangka-sangka pisan. Petrus unjukan, Gusti, ieu piwulang teh keur abdi-abdi bae atanapi keur sadayana? Waler Gusti, cik, gandek nu disebut gandek satia jeung bijaksana teh nu kumaha? Tangtu kudununganana baris dipercaya ngurus rumah tangga jeung ngurus dahar gandek-gandek liana saban-saban geus waktuna. Untung eta gandek, lamun dununganana datang kasampak keur ngalakonan kawajibanana. Sing percaya, kudununganana bakal dipercaya ngurus sakabeh kakayaanana. Sabalikna, lamun eta gandek ngandahar jeung nginum nepi ka mabok, tur bengis kasasama nu bubujang jeung lalajang, dumeh pangresana dununganana nyabana bakal lila. Ana dununganana ngadadak datang teu kasangka-sangka, eta gandek tangtu bakal disiksa bebeakan, bagian jalma anu teu satuhu. Gandek anu nyaho kana kahayang dunungan, tapi dirina teu sadia jeung henteu ngajalankeun kahayang dununganana,
tangtu dirangket satakerna. Ari gandek anu teu ngarti mah kana karep dununganana, sanajan nepi ka kudu dirangket oge dirangketna moal sabaraha. Anu loba narima, loba deui nu dipenta ti dirina. Beuki gede narimana, beuki gede nu dipenta ti dirina. Kami datang teh rek ngahuru ieu dunya, sarta hayang geura nenjo ngagedurna. Kami kudu nyorang hiji baptisan, nyaeta kasangsaraan, samemeh eta kasorang, hate kami kacida susahna. Ceuk panyangka maraneh, kami datang teh dunya bakal runtut. Moal, malah pabentar. Ti ayeuna keneh ge, ti 5 anggota kulawarga bakal jadi 2 bagian, nu 3 ngalawan 2, nu 2 ngalawan 3. Bapa pabentar jeung anak lalaki pabentar jeung bapa, indung pabentar jeung anak awewe pabentar jeung indung, mitoha awewe pabentar jeung minantu awewe pabentar jeung mitoha awewe. Ari kanu loba kieu pilahir Yesus. Samangsa-mangsa maraneh nenjo aya mega unggah di kulon, geuwat ku maraneh ditaksir rek hujan. Nya bae hujan. Lamun angin karasa nebak ti kidul, ceuk maraneh hawa bakal panas. Nya bae hawa panas. Maraneh jelema pura-pura. Maraneh bari saneguh poe bakal hujan bakal panas, ku nenjo bumi jeung langit. Kunaon ari kana galagat zaman ayeuna maraneh teu ngahartikeun? Kunaon maraneh sorangan teu nareangan jalan piluluseun? Sapertina bae, lamun maraneh boga salah, diadukeun ka pangadilan. Meungpeung can ka pangadilan, coba sabisa-bisa lawan teh akuran. Malak mandar aya hampurana mupus kasalahan maraneh. Sabab lamun henteu kitu, tangtu jadi diseseret ka hakim, ku hakim diserenkeun ka polisi, tuluy digebluskeun ka jero panjara. Geus kitu mah tinggal ngerem di dinya, nepi ka geus dibereskeun sagala-galana. Mung sakitu dawuhan Gusti Allah.